tentang Jawa Barat jeung masyarakat pemimpinana geus teu bisa diragukeun deui Bang. Alus kepada cek abi mah korek-korek ya basi kesalahan Kang Dede Mulyadi pasti eta ya. Yo, ayeuna mah kieu. Mengpeung papanggih ayeuna Abah keur salse di sawah. Arek nanya ka budak ngora. Sapamanggih budak ngora tentang Jawa Barat jeung masyarakatna Kakang Dede Mulyadi. Si. Kalau cek saya nya banyak cek saya ieu mah. Kang Dede Mulyadi jeung masyarakat teh satu kesatuan geus teu bisa dipisahkeun antara masyarakat jeung Kang Dede Mulyadi. Kusabab masyarakat geus bener-bener percaya ka Kang Dede Mulyadi. Kepemimpinana geus teu bisa diragukeun deui bah. Alus pokona cek abi mah bah. Atuh eta mah wat meureun salusiu pisan jeung sapamikiran Abah. Abah ge meureunan henteu jauh pamikiran Abah jeung budak ngora jeung maneh jang tah kitu pisan eta teh. Jadi alus cek Abah oge. Satulina kumaha? Yeuh ayeuna pagawean Kang Dede Mulyadi di Jawa Baratna model ayeuna meureunan ka masyarakat lah kumaha cik hayang apal Abah sapangateuhan sakanyaho budak ngora. Nya cek abi mah keukeuh alus pokona Kang Dede Mulyadi teh. Kang Dede Mulyadi teh salah satu putra terbaik di tanah Sunda. Sosok anu merakyat bah. Adil jeung cinta budaya. Jawa Barat butuh pisan pamimpin anu jiga anjeunna. Jadi anjeunna teh memimpin lain ku akal wungkul bah, tapi make rasa jeung cinta, make hate bah. Jadi abi mah ningali Kang Dede Mulyadi teh lain pencitraan, tapi memang bener-bener manehna nyaah ka masyarakat. Jadi tulus meuneur manehanana mah beureunan cinta ka rakyatna teh jeung hayang ngabangun Jawa Barat teh beureunan anu sagemblengna anu alus sa-alus-alusna. Betul. Memang bah bener merenya ai jelema mah da moal kabeh resepnya bah. Nya pasti. Aya suka jeung anu teu suka. Tah keukeuh deui wae ieu mah cek abi. Anu teresep mah eta mah aya unsur politikna bah. Pasti. Cek abi mah eta mah pasti, kitu pasti. Anu manehanana mah cek Abah mah selama cek asarna hayang ngagublageun, hayang nurunkeun ka bapak urang teh nyaeta Kakang Dede Mulyadi teh kitu menurut Abah mah. Tah kitu bah. Jadi menurut abi deui wae ieu mah nya bah. Jadi si pejabat-pejabat teh anu dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak baik, jadi sieun kalengitan kursi di ruangan-ruangan ber-AC teh geuning bah. Tah kitu. Cek bahasa kolot mah sieun kali ini eta teh gitu. Jadi aya nu manehanana aya istilahna kieu tim ninggang jadi lempar batu sembuji tangan. Tah nu sabenerna mah anu salah teh manehanana. Tah tapi di pengparkeun jadi tah ngagogoreng batur. Jadi ayeuna maledog cenah cek badak teh lempar batu sembunyi tangan. Jeung ayeuna teh keur dikorek-korek ya basi kesalahan Kang Dede Mulyadi teh kitu nya. Meureun ayeuna mah nyabahnya urang mah sebagai masyarakat anu cek urang alus kitu nya urang ngadoa aya barengan bernyabahnya. Nya mudah-mudahan teh meureun Kang Dede mah sing sehat teh nyabahnya, sing panjang umur meureunan. Jeung mudah-mudahan mah harapan rakyat teh sing ngawujud. Tah kitu nya bener. Sakumaha anu dipikahayang ku masyarakat loba. Tah kitu bener Bang. Lain ukur rakyat anu aya di Jawa Barat wungkul meureunan jang seluruhan rakyat Indonesia terutama mah tah kitu banyak. Tah di dieu cek Abah ge arek nempelkeun doa nya. Da Abah ge meureunan selaku kolot meureunan di dieu meureunan nya ge kieu meureun hirup di sawah hayang cara batur meureunan ngadoakeun. Cek Abah ge meureunan Kang Dedi teh dina jeroning mimpin Jawa Barat teh sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ding sing disehatkeun kalanjang panjang umur bari jeung sehat wal afiat. Amin. Tah kitu ti Abah mah.